Payus Pisan Channel. Silih asah ase asuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana nyingkap
Kodong karena nyingkat pola noni piulah Quranul Karim Quranul Azim Quran Imam Budalana Quran yang di Sirotana kama syamsiyan wilat Quran yang dihayatan Quran bahu rahmatan Quran yang dihayatan Quran bahu rahmatan Besi Quran Islam iman ihsan Islam iman ihsan agungan tunggal daya liana tekad kuat daya rengrena lempang lempang daya nimbang abdinya lindung ke Allah ina panggoda setan anu dilaknat kalaya asma mantenan nomaulas urmaasi mungka Gusti abdi sumujud mungka Gusti nadapi mungka Gusti abdi sumujud mungka Gusti nadapi tulung Nun Gusti Pangeran abdi sadaya mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya kana jalan anu bener tur lempeng nyatana jalan jalmi nu parantos dipapari nikmat ku Gusti sapertos Gusti papara nikmat ka para nabi para siddiqin, para suhada, para solihin sanes jalana jalmi-jalmi anu kasasar lampah sareng sanes jalana jalmi-jalmi anu dolim anu dibenduan ku Gusti nun Gusti kabulkeun panaja abdi sadaya paralun anu kasuhun wening kali nu dipanggi kasepuh no sami rawuh kasuri no sami lindi rehing
nararaga tasyakuran wire aya dina nikmat Gusti Bapjalani kumardika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasanya warga Ciranjeng tumplek di nararaga mieling milangkala kemerdekaan Republik Indonesia nu ka-78 luar biasa ya bingahnya. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Dina umi ieu ngayung al ayah Bapak Kepala Desa Ciranjeng anu dipihormat dipikereus ku warga masyarakat Desa Ciranjeng kantos sareng-rengan aparatur pemerintahanana anu paheuyeuk-yeugleun paantai-tai tangan kalayan teu aya rasa kacape kabosen sanajan sadidinten ripuh ngurus masyarakat tapi dasarna demi Desa Ciranjeng aya dina kaayaan Qur'ani anjeunna lillahi ta'ala siap jiwa raga sareng hartana demi kahontal visi Ciranjeng Qur'ani. Alhamdulillah. Kurang doakeun ibu-ibu aya kusadayana bapak-bapak hempak merbayaksa ibu-ibu kumpul barudak ngalayah luar biasa bapak-bapak na hempak. Alhamdulillah. Doakeun mudah-mudahan pakuhu aparatur pemerintahan desa sadayana sing ayatina rahmat barokah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pupuh BPD anak murid tapi dagis jadi pimpinan aya namanya. Alhamdulillah sareng sadaya anggotana anu teu leh ngaping ngajaring kap aparat pemerintah siap narima
aspirasi di masyarakat kanggo didugikeun demi kemajuan desa. Alhamdulillah sadayana mudah-mudahan aya sami dina rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. LPM-na aya LPM-na sareng sadaya anggotana karang tarunana regreg-regnya aduh seueur ya eta tah malah lencrang sekarang Pak Haji mah terang terang hari abdi mah kana mencrang kaca kade tong dibejakeun ku pun boco kapun boco tong dibebejanya da aya di ditu tuh ada luar biasanya ibu-ibu ti penggerak PKK na nu dipupuhuan ku ibu ku luar biasa tanginas cerdas tangkas nepi ka masang bendera ibu ku mah di dieu luar biasa teterekelan contoh eta teh contoh pemuda nu dihadap ari ibu ku nu tataekan luar biasa nyontohan eta mah nyontohan diteruskan nama ku pemuda nah aya public figure mah biasa ya nyontohan heula ngopi henteu gitu para ulama para kiai para ustad deug-deug di Ciranjang mah hoyong ngawujudkeun Quran teh nyiapkeun para guru tahfidz ustadna luar biasa doakeun sing barokah rizkina barokah yuswana barokah ilmuna amin saha nu can kasebutnya nayaga balik moal dibakelan kayu mah Agustusan wayahna wayahna we bakpi jeung pakuwu teh demi bangsa dan negara nayaga balik lengoh bakpi sama bak kopi ya barudak aranaya alhamdulillah ibu-ibu bapak RT bapak RW sadayana kumah teu diwiji-wiji luar biasanya dina raraga tasyakur binikmah ieu riung mungkulung hempak murbayaksa mudah-mudahan kumpul urang sadayana teh di lungsuran rahmat barokah di Allah Subhanahu wa taala. Dina wengi ieu saur Aandi teh cenah Bapak wayahna dihiras naon teh hiras teh nu dibungkus ku daun cau geuning gitu uras wayahna cenah dina maleman puncak bagian bapak abdi mah ti mimiti rapat milari dana milari itu ngadamel memeron nepi ka manggil bapak mantri Wawan ti Cingambul cenah nepi ka ngagoler bapak mah dah henteu ngagoler cenah penutupan wayahna bapak sing nepi ka ngagoler cenah aduh teh ampun teh alah insyaallah teh andi ngan bantuan heula muras balong cenah kitu efek teh kalah kabur teh bantuan aduh naon lah insyaallah teh mudah-mudahan sehat wal afiat ngan wayahna we teh andi aidinu gaduh maksad mah biasana sok rada lami di dieu mah moal lami-lami cenah kitu nya apa dieu mah dina raraga tasyakur tasyakur mah teu kudu panjang teuing ya hadirin Bapak Ibu jamaah tawi syukuran ka Allah Subhanahu wa taala sok urang sasarengan tuturkeun simkuring Bismillahirrahmanirrahim Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni
bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin. Amin. Ki Lan urang sadayana teh tiasa kikieuan teh lantaran bangsa nagara urang tos merdeka. kewajiban Keur urang dijajah ku ti luar wilayah urang, ti luar negeri, ku Belanda, ku Jepang, ku Inggris, ku Portugis, ku nikah jeung sajabada mah boro-boro urang tiasa suka seuri riung mungkulung saperti kieu. laras Aya ruang riung saurang duaan ulang prengge keeng malah jekun aki zaman Jepang geus kadenge sirino teh langsung asup kana lombang. nah gitu kagua Malah cek Abah Tata tadi ngadongeng ngeunah ayeuna mah zaman Belanda mah karareueung aya anu lempang bungkuk disangka rek perang dibedil cenah tuh di ditu di paling ditu. Padahal mah eta teh bongkok dibedil ini deuh teuing eta teh ku teu aman-amanna bangsa Indonesia di Ciranjang khususna dina zaman penjajahan. Ayeuna urang aya dina bungah tulisan tadi tos syukuran ka Allah. Mudah-mudahan la in syakartum la azidannakum, kusyukuran lisan urang ditambah nikmatna ku Allah Subhanahu wa taala jadi genah betah tumanina di Indonesia khususna di desa Ciranjang. Akang oge 26 tahun tadi disinggung ku Pak kepala desa yen desa Ciranjang aman jeung nyaman teh nepi ka tahsieu Yusuf 26 tahun Yusuf. aduh dusun Lah dah hirupna teh ku si eta wing oge. Bari jeung wing mah ai honor ku eta, ai wing mah anggar we ngaringkuk dina kantong. Ampun teh lah. Ya. Ai honor ku si eta kan bejana teh eta mah cenah anggar dataran nyakuan cenah. Dan nepi ka imam itu tuh kan itu. Lah ampun ngan wayahna mah ayeuna mah tong ngarep-ngarep. Sabab min patinya apan baheula mah tahun kamari menang 10 juta ayeuna mah kenging 13 juta pengeluaran 13 juta 300 jadi min 300. Keun we cenah naon da di dieu mah aya Pak Haji Jaja sing kuring mah kari ka tukang we ka dapur. Gitu. Tenang aya donatur. Teu deui. Serius. Syukuran teh hiji kulisan. Dua dina manah yakin yen kanikmatan kamardekaan teh geuning dina undang-undang dasar. Dina pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1845 anu didugikeun geuning ararapal barudak sakola mahnya bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapus dan di akhirat mah moal aya penjajahan dan nu aya mah di atas dunia. Itu jadi kudu dihapus tong aya penjajahan da geuning cenah nyeri perih hese lungse capek ekonomi sangsara balangsak boro-boro zaman penjajahan Jepang dalah kapungkur meh dieu geus merdeka di zaman Jepang leuwih sangsara baju cenah tina karung itu tuh bapak kasepuhan tah Bapak Rus fungsinya Terus lantas di lancingan karungkoni di nama saya nganggo bulu jin segala rupa. Ya. Baheula keur zaman Jepang mah
hese tuang ge cenah nepi ka jeung onggok jeung jagong jeung ayeuna mah amri nepi ka lintuh kitu teh naon eta teh merdeka lantaran naon subur makmur lemah ripah loji nawi yakin eta kemerdekaan teh atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Keinginan saha, keinginan kurang sadayana Bapak Momon hiring berjuang, Bapak tentara itu Bapak lebih effort kurang kumaha perjuangan anak LPM genah kurang kantor tiasa ngacapi Deri eta aduh tiasa nyepengan kendang dalam zaman penjajah masih gana ditewak jeung kendang-kendangna berenarnya eta nu paling pusing mah ieu teh nu ngarebab ku. Da kedar neangan kaluhur ka handap, gesek ka ditu, gesek ka dieu pangkedar-kedar teh nu ngarebab. Alhamdulillah eta nikmat atas berkat rahmat Allah didorong keinginan luhur saur pakubu teh para pemuda sadayana sing gaduh keinginan an luhur cita-cita paku masyarakat desa Ciranjeng usaha diteraskeunana ieu ngolotan Yusuf meureun aya Ustad Maman jamanya nu anom keneh aya Ustad Ugih anom keneh aya Ustad Cecep anom keneh aya Ustad Reza anom keneh Yusuf mah pan geus ka nu ngora geus ngora geus ngora geus ngora gitu ganti nasaha iwal ti generasi muda sok bangkit hiji saur pakuwu teh pangmedarkeun Qur'an teh anu kahijina kondusif upami nguping kecap kondusif nu bisa ngajawab mah iwal ti parusada mangga saur parus teh warga desa Ciranjeng di Nariungan tidak diragukan lagi kondusif teh naon tenang tentrem teu aya pacerewedan silih asa silih asih silih asuh silih wawangi silih sengitan jadi we kondusif teu aya bancang pake siku si ulu-ulu mau ngamuk gajah meta nu ngarebab gandong eta kondusivitas ieu desa teh diwangun ku kasadaran sadaya warga masyarakat nah anu tadi teh silih ajenan basa da teu kudu menta sikap anu hade da kudu teu kudu meuli yuk silih hargaan ku basa anu sae ku sikap anu sae ku paroman anu sae insyaallah desa Ciranjeng bakal jadi desa anu kondusif amin ya robbal alamin Qur'ani una teh unggul dina widang naon sadayana we sing unggul usaha pemerintah desa nu dirojong BPD LPM Karang Taruna RT RW sadayana kum masyarakat desa Ciranjeng ulama kiai na ngadoakeun para santri na sami diajar jadi we desa anu mandiri anu tiasa ngatur sorangan ngaheuyeuk dayeuh bari teu diatur ku batur mandiri dina sagala rupana para patani mudah-mudahan jadi bukti eta teh unggul melak bawang hasilna sae eta unggul ya melak bawang batur mah sasiki jadi 10 siki di Ciranjeng mah jadi 20 jadi 30 siki eta teh namina unggul padagang hasilna sae eta oge aya dina kaunggulan para putra-putrina tadi tina soccer tina futsal juara eta ge namina unggul sok para pemuda rojong visi misi desa Ciranjeng Qur'ani teh sing jadi para pemuda anu unggul dina sagala widang amin sakola ulah unggul dina malesna ulah unggul dina mabalna di dieu tah di SMA aya Aki Momo tah nu ngawulang di SMA
sok sing nurut ka aki geura sanajan aki ge disebutna aki da masih anom keneh salah nama yuswana nembe 67 nembe 27 dan 72 ki ya insya Allah tahun payun pensiun Pak. Amin. Amin. Mudah-mudahan panjang yuswa sehat walafiat. Amin. Ya, kan we. Wayahna didik pala putra-putri Ciranjeng nu aya di SMA ki sing jadi putra-putri anu unggul. Amin. Unggul dina akademikna, unggul dina non akademikna. Sasarengan jeung Pak Ustadz Maman sing jadi unggul dina bidang agama. Nah, Amin. Gitunya. Teu cukup amin barudak remaja kadek di sekolah angkat ngaran Ciranjeng teh aku orang Ciranjeng juara hiji dina sagala urusan milu dina sagala perkara nu hade eta teh sami jeung ngalaksanakeun visi Pakuwu atawa masyarakat desa Ciranjeng unggul religiusna dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 86 Allah ngadawuhkeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard lamun mah pangeussi ieu nagara lamun mah pangeussi ieu lembur iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala maka ku Allah bakal dilungsuran barokah ti langit sareng ti bumi tah ieu harapan urang sadayana dina religiusna mudah-mudahan bapak jeung ibu sadayana sing jadi contoh ku anfusakum wa ahlikum naro jaga diri aranjeun jeung turunan aranjeun tah para pemuda, para pemudi, para siswa, para siswi, para putra urang sadayana sangkan dijauhkeun tina seuneun neraka. Insyaallah lamun dicontohan ku urang salaku sepuhna, dicontohan ku ibuna, ku bapakna, ku keluargana para pemuda bakal jadi jalmi para pemuda anu religius nu agamis nyapatori ibadahna rajin sodakohna rajin saumna rajin keagamaan di Ciranjeng bakal majeng insya Allah. Kamana teh mangucup teh nya sina ka dieu aduh capek lah mangucup ieu di cek
Cuk. Alah. Enak laguna kamu Cuk. Bulan Enak lagunanya. Karatagan Pemuda Indonesia. Tah gitu. Lagu perjuangan ngagedurkeun semangat para pemuda sadayana. Mana para pemuda? Woi. Wah, itu paling merdeka. Nah, merdeka bari panangan ka dieu teh salah sawios pekik nasional anu didugikeun ku Bung Karno tanggal 30 Agustus 1845 nyebut merdeka teh sanes modok tapi bari sapertos nu takbir tapi sabelah pandangan aja tuh kieu merdeka itu bisa jelas tah dieu bisa merdeka gitu beda hese ku ieu bisi padahal da ieu ge da teu ngeupel tah iya teu ngeupel sami bae kalimat nu kahijina rempuk jukung Pemuda Indonesia jadi lamun ayeuna di Ciranjeng hoyong pisi nu tadi Qur'ane kahontal wayahna Pemuda Indonesia Pemuda Ciranjeng kalebat pamudina tangtos wae kedah rempuk jukung naon aya rempuk jukung teh ari rempuk jukung teh nya eta rempuk jukung rempuk aya rempuk teh ngahiji rempuk babarengan tah urang taroskeun wae ka ieu ka agalih lah aya naon mojo ngawih bae harapan abdi mah eta teh kabisana teh kana ngawih eta teh lamun keluar teh ngan ebi ari abdi teh sabenerna mah teh RT 3 ti RT 3 teu inget RT 3 mana nama eta teh ari rempuk bukung teh ieu teh abdi teh pan kawakilan cenah Pak tadi di jalan teh wayahna eta pemuda pangsumangatankeun cenah kitu visi Qur'an teh hoyong didugikeun cenah kedah kumaha tah abdi teh ngalagu ngahaja rempuk jukung Pemuda Indonesia pangjelaskeun ku Allah da abdi mah tadi tos nyanyi gitu biasa anu ngajelaskeun honor ku abdi kalimatna kumaha teh Mang Ucup nu kahiji teh kieu rempuk jukung Pemuda Indonesia tah eta teh para pemuda Indonesia timimiti digedurkeun ku Bung Tomo di Surabaya Allahu Akbar ngabentuk pemuda Indonesia ngahiji dugi ka aya sumpah pemuda sagala rupa eta teh mangrupi hiji rempugan ngahijina sabeungkeutan para pemuda Indonesia dina ngabela masyarakat ngabela kemerdekaan di Indonesia tah abdi mah eta teh rada kataji naon sababna eta Bung Tomo emut bae abdi maca dina buku sejarah nuju SMP eta aya nu naik ka di lapangan naon di ditu teh kana bendera ku Belanda dugi ka ditembak dugi ka murag ku Bung Tomo ku Allahu Akbar eta sadayana rela pikeun berkorban jiwa jeung raga tah eta teh jadi tanaga mang dina ngararaga ngahontal sagala cita-cita teh ulah ku sosoranganan apal sapu nya apal sapu nyere apal nya apal pan abdi ge osok meser ti ditu ti Cisoka eta teh ti Cikondang ari palai sapu nyere teh eta teh pesen ti Cikondang di warung Bapak Kuyat eta teh pang naikeun eta daun kawung teh jang nyere tah eta nyere lamun dipake sasapu gruntahna teh baradag jeung loba tiasa teu komi nyere hiji nya henteu tah tapi lamun dihijikeun ditalian ku simpai jadi rempuk ngahiji maka eta runtah bakal jadi bersih da disapukeun ku seueuran mah jadi resep geuningan tah gitu eta wengi kamari oge katempuhan urang teh abdi mah katempuhan eta teh
nya apan tadi wengi teh apan tas acara barudak hiburan teh malam minggu teh di dieu teh. Mohon geuning ari sangu jeung rutahna mah meninggal ya di sisi masjid teh. Jadi kapaksa kedah disapukeun eta teh. Ari abdi mah teu sasapu. Ngan miwarang ibu-ibu eta teh, ibu wayahna sapukeun teh. Da itu kasih istri mah panurut ka caroge teh nya. Caroge sabaraha mah tugas sasapu teh ngan teh mamah wayahna eta sapukeun sisi masjid teh. Lamun bisa mah jeung masjidna sapukeun teh. Teu meunah. Manya tuh aya masjid disapukeun. Maksana teh jeung di jerona, Di jerona geuningan eta teh jadi baralah gitu. Mudah-mudahan nyamun cenah-cenah apa wios capek oge da saur Allah teh cenah upami mambana masjid Allah banallah baiti fil jannah. Sing saha nu daek bebersih di masjid ke di surga teh bakal dipasihan bumi di surga. Amin. Jawabanana kumaha? Nya amin teh peperieun imah dipangmelikeun dipangnyeunkeun ku bapa mah teh bala locor. Moal di surga mah moal bocor insyaallah bakal sae teh gitu. Jadi sing sumah mah bebersih di masjid mah malah ibu-ibu arajak sadayana lamun poe Jumaah teh bebersih. Jumsih gitu. Tah eta nya rempung. Teras naon deui? Tingkahna waspada cenah eta teh. Maksana kumaha? Tah, namina waspada teh iyatna hati-hati kade da ayeuna mah geuning loba jurig anu nyiliwuri, alba setan anu pindah rupa, loba kelong anu newo-newo. Aduh, saranieu abdi mah. Saranieu eta teh kelong newo-newo teh kumaha? Kieu Mang Ucup. Ayeuna teh lamun urang teu waspada gaduh HP, loba penipuan, loba anu nipu ngalangkungan HP ayeuna mah. Kade nu gaduh ATM, anu gaduh artos, nu gaduh rekening, nu gaduh HP, tong padu bae kudu waspada. Rongrongan ka nagara urang, rongrongan ka desa urang, nu hoyong ngancurkeun desa urang bisa jadi aya jalmana sing waspada. Mang Ucup sing bisa ngajaga desa, para pemuda sing bisa ngajaga desa, tingkahna waspada jeung iyatna hati-hati. Ibu-ibu waspada iyatna jeung hati-hati. Saterusna raksa jaring, raga sukma, tah ieu mah abdi teh kirang ngartos kumaha. Ari raksa jaring teh raga jeung sukma, jiwa jeung raga Mang Ucup kudu diraksa. Kumaha ngaraksana? Tah eta kumaha ngaraksana? Lamun raga omat sing daek mandi, ngarah badan bersih jeung sehat walafiat, tuang anu halal anu thayyibah anu sae, pilih rezeki anu sae nu halal, tong tambarakan barang hakan teh. Nya abdi mah dan sok barang hakan mah domba. Ai domba mah barang hakan sok padu bae, ari abdi mah henteu dapat pilih abdi mah. Abdi mah ari Mang Ucup kumaha eta barak mamna. Abdi mah saur Rasul teh tara mam lamun can lapar, sok eureun lamun can seubeuh. Kanyataanana abdi mah ari keur resep mah sok nambah deui eta. Komo ari seueur batur mah eta ngaliwat di kebon di ditu. Aya Bapak Cucu, aya Bapak Amri, aya Bapak Iman, aya nu sanes bari bebersih di kebon, aya Bapak Kuyat di ditu. Abdi mah eta teh emang teh nu tadina bade sapiring teh jadi niuk deui eta teh. Komo aya peuting jeung sambal mah karesep pisan eta teh. Rewok pisannya. Nyaman ibu teu masalah eta peuting. Abdi mah teu bermasalah ngamam peuting teh. Alhamdulillah nu masalah majang meser mah teu aya. Jeung can usum deui kitu. Ari abdi mah terus terang mam teh dijaga kahalalan katoyuna. Kapun bojo ge tara rewel ceuk Rasul teh cenah. Lamun raos kersa tuang, lamun teu kersa tong dicawan gitu. Abdi mah sederhana jalmina. Kapun bojo ge teu seueur pamenta aki. Teu seueur pamenta. Mam teh cekap jeung goreng uyah we mamah. Aduh, meni apik. Ku goreng uyah bae tumpangan ku daging sapi. Wah, Jeung daging domba
atau daging hayam minimal pundog hayam kam gitu. Goreng uyah cekap ditambahan gitu sederhana nurutan paku dasar buku paku matara loba paminta sami lamun enjing-enjing ngan ukur pangnaheurkeun cai bungkul sok cicikeun kana gelas ngan wayahna amparan ku kopi sederhana nuhun tasing kuku pengkuh kuat nahan cocoba tanya kumaha tah di dieu kudu aya kasabaran warga masyarakat desa Ciranjeng mengucup wayahna keur ngahontar Qur'ani teh para pemuda para pemuda sing kukuh pengkuh kuat nahan cocoba ulah arek gampangan hareeng sautik hapunten Pak Ketua panitia abdi mah bade dirawat heula cenah kitu moal tiasa mantuan muni ayeuna mah ari teu panas tiris teh mah karunya ade cete tulungan wayahna bantuan tong ripuh sorangan tapi da aya keneh nu sanes jadi alhamdulillah itunya kantori rempuk jukung kukuh pengkuh kuat karena keyakinan desa Ciranjeng desa Kuring kudu maju ku Kuring insyaallah bisa kudu bisa sabisa-bisa insyaallah cek para pemuda keur dina rapat kusim Kuring teh ditaros para pemuda iya siap ngabela desa Ciranjeng siap sukses 17 Agustus siap alhamdulillah nya bae nepi ka ayeuna sukses dina penutupan ieu teh jawaban tina awal dina rapat yang siap nyukseskeun dina Agustus ngan pepeueuh kasep geulis ulah ngan ayeuna wungkul dina Agustusan ti ayeuna jadi tolak sejarah kapayun sok kukuh pengkuh kuat nahan cocoba rempuk jukung sauyunan yuk urang pajukeun desa Ciranjeng siap para pemuda siap alhamdulillah saksian ketua BPD saksian Pak Kuwu tah bahasa tina para pemuda siap cenah kitu nya ngan beres 17 Agustus Pak Kuwu meureunnan kudu 2 juta deui meureunnya jang pembubaran panitia meureun eta nepi ka Pangandaran entong jauh-jauh ke Pangandaran Arifin dari Kuring teu diajak kumaha alah ampun ya geune eta mah naon panyu banget ngan teu kenging cenah ka Pangandaran teh nyai kitu kumaha eta cenah Pangandaranana nuju dikuras ampun kolam renang we deket eta mah jeung tibatan ka Pangandaran mah sarua ningali cai nya geus bae dina baskom goyah-goyah ka dinya uyahan we apan gratis ya lemah cai merdekana abadi tah lemah cai urang teh cek dina tadi pembukaan undang-undang penjajahan di atas dunia harus dihapuskan iya eta para pemuda mending arareuna bunga serina teh peda Pak Kuwu bade masihan jang ka Pangandaran meureunnya Pak Kuwu nama geus pusing deui bae eta ai Pak Kuwu mamal gagaro da teu budung ya dalemah cai merdekana abadi teh kumaha nya kamerdekaan ieu teh sing abadi nepi ka karasaku anakku incu 7 turunan 8 turunan 100 turunan ulah nepi ka dijajah deui ku deungeun sabab ceuk sepuh-sepuh urang teh teu ngeunah dijajah ku batur teh boro-boro dijajah ku batur dijajah ku diri sorangan ge apan teu ngeunah ku kituna sok jaga lemah cai urang sangkan aya dina tetep kamerdekaan nya urang teh pan kabeh pada kagiliran
kagiliran para pahlawan tuh nu ayeuna tinggal tutunggul palentulna di makam-makam tetenger eta teh ciri para pahlawan tos berjuang nanjeurkeun kamerdekaan ku jiwa raga anjeuna siap korban tanaga harta jiwa jeung raga ayeuna giliran urang Mang Ucup salaku generasi penerus bangsa kumaha carana ngeusian kamerdekaan ku karya-karya anu nyata. Nah, gitu. Mun patani sok sing jadi patani nu bener-bener jadi patani anu mukti anu bari takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Padagang anu bener-bener dagangna aya dina ridho Allah. Lamun patani anu aya dina ridho Allah, pagawe ngalaksanakeun tugasna aya dina ridho Allah. Para ustad, para kiai, ibu-ibu, bapak-bapak, barudak generasi penerusna sok kagiliran ayeuna kanggo ngeusi kamerdekaan sangkan bangsa urang, nagara urang, desa urang subur makmur baltatun thayyibatun warobun gofur. Nyaeta harapan urang sadayana eta teh mudah-mudahan we cita-cita urang tiasa teras digedurkeun dirojong ku para pemuda sareng pemudi. Nah, cenah Mang Ucup bejana cenah aya Mas Waluyo ka mananya? Aya Mas Waluyo teh ka mananya? Mas ka dieu Mas.